Dina hadis diterangkeun ku ulama dijelaskeun aya opat golongan jalma anu dirindu ku surga. Urang sebat hiji-hiji supaya pada ngalarti, mudah-mudahan manpaat supaya urang salamat. Ari anu kahijina bisa ngajaga letahna, ngabohong sareng gibahna eta bisa ngaraksana. Ari anu kaduana rajin ngaos Al-Qur'ana bari jeung diamalkeunna tina kahirupanana. Ari anu katiluna rajin pisan shodaqohna mere ka jalma laparna eta gede pahalana. Ari anu kaopatna ngalakonan parentahna rajin puasa Ramadana ikhlas karana Allahna.